Yot, Naon wa? Wal baleg aing mah. ada barang capek naon eta? Diganggueuna heuy coba ngasaan. Ieu lin wa. Cimoal. Eta nahaon sateh aing mah nanya. Lain kita nganyuk sih mah. Gue aing teh meureun keur kararieu. Eta naon aing nanya atuh. Lain tah nganyuk ieu mah cimoal. Terus kudu aing teh keur ganggarakeun ngan hayu atuh tah nganyuk. Beuteung aing lapar ieu teh. Eta nanya teh naon eta naon. Mun gagah melendengekeun ngomong teh. Kucing aing ngomong jeung rumah torek mah. Jot. Cimoal ning teh. Ih pancek aing ge tadi eta cimoal. Ngomong we atuh hayang mah hayang we. Cimoal ning teh. Pancek aing ge tadi cimoal. Pak. Anjir mana ya itu deh. Pak. Astagfirullahaladzim minta kena HP. Wah. Aduh kayak itu bos. Naon? Aing mana kok siluman ting mantoga imah teh. Ngetok panto atuh da puguh meureun aya pantoanna teh. Kapan geus sadegit ketokan lain datang ceuli teh pongpet kieu. Oh aya ngopi lain. Cicing gampang kopi mah ieu dengekeun lah ieu. Aya bisniseun arek moal, bisniseun bisnis. Atuh tadi meureunan WA heula aing naheur heula cai ka dapur meureunan rek kopi mah. Aing sana kopi di kuing. Mantog gade teh korek ngopi kalah ka mantog deui. Ebel sugan. Jadi aja mau tadi dari yuk. Dah, teka mana maneh? Nah, tuh ditanya wae. Ben maneh teu ngarongsok kos PNS, poe Minggu libur. Udah kudu liburan Naon gawe wae beunghar henteu jadi ripuh we awak teh. Yo. Mungkin keur libur teu beunang ditanya-tanya acan jelema teh nya geus beunghar sugan. Pan aing teh keur ngobrol jeung si Jadol, Dah, terus saya rek ka mana maneh? Cicing lah tong sok tanya kitu. Dewe kala mun ditanya kitu teh taragna hate bener deh kah. Siapa sok buruk sangka ka aing teh. Eta rek ka mana? Cicing tong sok tanya wae aing merek meuli kopi ka Mang Jimbot ka hanap. Ari sia papanggih teh kalka ngadon parasea we kitu. Si Jadol rek meuli kopi. Meuli kopi atuh. Bete si Jadol kitu ngomongna buru urang sampeurkeun urang penta kopina. Buru. Penta kopi buru. Itu rek kamarana? Meuli kopi. Ya aing mah kieu sok taragna hate aing mah jadi Kenaon teh? biasa we keur mulung lek duit Pang. Waduh heuy maneh mah ngomong Ipang gitu. Yo, Cep Ipang. Anak pejabat. Ya tuh Pang. Cep Ipang. Tah kitu tuh Cep Ipang ye. Ari Cep Ipang teh nuju naon? Cicing lah jelema sangsara mah. Tong sok loba tanya. Gawe atuh mau nanya-nanya deui. Pantesan maneh mah mau maju-maju. Nya kunaon gitu Cep? Coba maneh nyen perusahaan lekdut. Ide bagus Pang. Cep. Cep Ipang teh anak pejabat. Kumaha Cep Ipang we lah. Iya. Tapi kudu make ngaran perusahaanana. Naonnya ngaran perusahaan anu mah tak sukses. Keur sangsara bodoh deui. Rudet. Ye, kurang dibere ngaranna PT Lekdut Tangguh. Wah, hade pisan Pang euy. Cep. Heeh, engke karyawana reungit, laleur jeung harapan. Tuh, crog. Mana watorek? Eueuh keur ngaliang. Kamari minta duit lain ke watorek. Urang banta duit kana dibere korong. Kemana Mang Haji? Aya jelema ning panyate rongsok. Ini kitu Mang Haji mah. Mang Haji mah poek nempo jelema susah teh. Aku mah Mang Haji we. Nyari ke mana tuh Mang Haji teh? Biasa we jelema beunghar mah nempan pepelakan. Eta ka mana Mang Haji teh? Aduh, aing arek nempo pepelakan. Emang saha nu dikepelakan? Ya, dengekeun. Pepelakan lain dikepelakan. Babaturan di dinya mah torek. Sanes bonge Mang Haji. Terus naon atuh?
Kirang renge. Naon teh? Bejo saha teh? Ngaji sa teh. Timur watore. Lain nanyakeun korek sia mah wayah kieu. Dasar watore. Bagos teh. Tok 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 tok. Barang aja dong kring. Jep euy. Tuh naon teh doang? Hah? Tuh. Teuing pang. Kadengan mah juga tukang susu teh. Beli jeung doang asal lapar kieu. Mana duitna tuh? Uyuhan genah eta mana hirup. Aku naon kerah? Tara boga duit. Boro arek moal urang meuli ayeuna ka ditu. Iya, beli sebadan ya. Sebadan we. Njuk buru. Cebanan Lin. Heuh, cebaneun juk. Patungan dia kadang. Kok jelema. Naon eta, Mang? Markona, Markona teh naon, Mang? Ini kos siga ngaran ini. Makronah teh makroni kornet ngeunah. Oh, beli Mang 10.000-an. Seep. Seep. Ari amang naon maksudna? Atuh keur naon gari teh tawarkeun ari beak mah. Mah dewek we. Gelos gua dagang teh. Pang, cocok ieu mah. Tinggal di doma tengah jajar gitu. Loba pilihan meureun dong euy. Pilihan ge loba buru. Mantap ieu. Maradag nu teh bahnya. Alhamdulillah kan. Assalamualaikum. Salam. Iya, Bah. Perlu doma. Hah? Butuh doma. Bah, Abah yakin tuh potongan gitu bukan duit. Gagabah pangaledek kitu ning. Emang bukan duit sabaraha, Jang? Aya duit mah 3 juta tah na pesak. Bara 3 juta. 3 juta mah eta we tah. Jang nu dina eta tah kokopan tah namanya 3 minggu. Leutik atuh Bah eta mah teu wani urang sudah gitu mah. Bicano. Ieu nu gede sabaraha Bah nu gede ieu? Terus baru kan duit wae. Bah nu ieu Bah. Jelaskeun Bah sabaraha Bah nu ieu Bah tah. Tah nu ieu 30, nu ieu 25 tah. Ai itu teu wani mah 30 juta. Bang, oh itu mahal-mahal ting 30 juta di. Mahal teh itu Mang sakitu mah. Wartosan Jang tah kasih amang. Ieu teh aya kaunggulanana gitu kaistimewaanana lainna naon domba jaluk gede teh. Rengekeun ka abieuna naon cek Abah. Tempo angkatkeun bangusna. Tuntuna mas hungkul. Alawor. Moal edan doma huntuna emas, Pang. Sah barang ganeng domba rek ngajuru. Galak nih. Bang, ngiringan ah. Mangga Sepi nama Jang jualan teh. yang dagang rame tuh Mang. Atunya puguh we Jang. Dagangna di pasar Mang, rame di pasar Mang. Di mana-mana di pasar mah rame sia teh. Ayeuna sia teh butuh nu meuli.